Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita jawara leuweung larangan. Ayeuna bagean anu ka 20 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Abah Supriyatna en Sabah ti Palihan Sumedang. Kangge Bah Supriyatna ngahaturkeun rewunuhun laksaketik kabingahan rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh supados teu nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng jawara leuweung larangan bagean anu ka 20na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung-dung, tes. Hoya dek naraon sia teh datang ka dieu euy. Saha tadi anu ngomongkeun si Nini Peot jeung baturna teh saha? Pajar cenah si Nini Peot maling embe jeung nyuguhan budak hideung anu beuteungna bucitra. Mending ngahina pisan euy ka uing teh euy. Abong uing budak hideung sok sia ngaku. Saha nu tadi nyarita kitu teh saha? Mun eueun nu ngaku saria kabeh ku aing rek dipangpeng-pangpengkeun sia kana rungkun awi. Ayo. Cek si Cuplis kituna teh bari jeung nulak cangkeng sagala ari beuteungna nyelendeu ka hareup. Ngadenge caritaan kitu ti si Cuplis atuh kabeh warga anu keur ngaronom teh taya nu nyarita sakemek oge. Malah mah kalah ka undur-unduran bari silih pelong jeung baturna. Memang ari kitu teh mah apanan sarerea oge geus pada-pada nyaho. Kumaha babasena si Cuplis basa mangpengkeun Ki Asmawi kasolokan teh. Jeung aya 2 urang anu kabawa ku angin puyuh. Angin puyuh nu kaluar tina dampaleungeun si Cuplis teh. Naon sia ngadon ngajaranteng? Nyaan ieu teh moal aya nu ngaku. Nu tadi ngahina kawing saha? Yo rasakeun sia bungan sia ngabar tem wae. Cek si Cuplis bari taki-taki rek ngabaplangkeun leungeunna rek muterkeun awakna sakumaha kajadian poe mangkukna. Kusabab kabeh oge ngarasa gimbir ku babasana si Cuplis atuh salah saurang warga teh gasik nyarita. Ke heula Jang Cuplis ke heula. Tah nu tadi nyarita kitu teh Mang Dasong please.
eta teh anu embe jeung beasna leungit. Cek Jang Anwar akhirna manuju ka Mang Dasong anu nangtung panghareupna. Ngadenge kitu si Cuplis ngelapeskeun deui dua leungeunna. Henteu tulus dibaplangkeunana. Teu tulus rek ngawatek ajian pangemat angin anu disebut ajian bayu ubur-ubur. Tapi si Cuplis harita langsung malikeun awakna, laju nyamperkeun ka Mang Dasong. Mang Dasong kot ka ngadegdeg, katara dina tuurna meuni nyorot cod, jeung bujurna oge meuni harus plak-plek plok, malah buah bari jeung hitut sagala. Hoya, kanyahoan ayeuna mah sia. Jadi manehnya nu tadi ngomongkeun si Nini Peot teh. Oh, jadi ieu nu ngaran Mang Dasong teh. Eta kunaon meuni ngaleper kitu sia? Jeung eta bujur meuni plak-plek plok kitu, Mang Dasong. Cek si Cuplis bari mencerong ka Mang Dasong. Ampun Cep Uplis, ampun. Manggawe embe mah kangge Cep Uplis. Aduh, asal mamang ulatan ulah di kitu di kieu Jang. Cek Mang Dasong bener-bener sieun padu hareupan jeung si Cuplis mah. Daya tawe Mang Dasong dina nyaritana oge meuni arep-arep. Ari kitu teh mah lain Mang Dasong bungkul anu ngarasa seber nyang hareupan si Cuplis teh. Tapi kabeh warga lembur lemah duwur nu araya di dinya mah ngarasa eleh ku pamorna si Cuplis anu mibanda ilmu kasaktian aheng. Dina kayan kitu ari gayabag teh Nini Sarnewi ngagayabag nyamperkeun ka gigireun si Cuplis. Nini Sarnewi datangna lain lempang tapi hibar ngagayabag teu beda jeung entok jagona anu keur hibar. Walga lemah duwul. Ti mimiti poe ieu ali laing kabeh kudu tulut manut kana atulan kami deuleu. Hayu ulang ngalampi heula ka tempat kami. Ulang dalahal balak kecelakaan babalengan. Sok buka ke lawang pagelna. Cek Nini Sarnewi mere parentah ka warga lemah duur sangkan arasup ka imahna Nini Sarnewi. Atuh puguh we pikeun warga lembur nu araya di dinya mah kacida bingungna. Rek nolak sieun diroga hala ku Nini Sarnewi jeung si Cuplis katut baladna. Ari rek nurut sieun dipake tumbal atawa dijadikeun baladna Nini Sarnewi anu sakitu kejem jeung telengesna. Antukna warga lembur teh milih milu arasup rek gabung jeung komplotan Nini Sarnewi. Sanggeus warga lemah duur araya di pakarangan imahna Nini Sarnewi. Sarerea sina sarujud minangka ngahurmat ka Nini Sarnewi jeung ka si Cuplis. Kabeh taya nu tinggaleun laju bruk-brek nyaremplong sakumaha jalma anu keur sujud sumembah kanu kawasa. Sok calangkat deui. Pek daliuk ayeuna mah di ditu tuh dinu ieu. Di jelo emper. Bohim, Sugili, Jubel. Gelabagikeun goleng daging anu geus asak mah. Bungkusan we ku daun jati. Keun ulang jeung keun nu kasep-cep Uplis mah. Ana eta aya keneh daging embe hiji deui asakeun. Cek Nini Sarnewi marentah ka 3 urang anak buahna pikeun ngabagi-bagi goreng daging embe ka warga lemah duur. Ki Bohim, Sugiri oge si Juber teu bisa mungpang kana kahayang Nini Sarnewi. Eta daging embe nu karek asak dina kancah teh tuluy dibagikeun ka warga lemah duur.
Ayeuna nama goleng daging geus kabagean salalea. Jung bisi lek balalik mah geladalahan di imahna masing-masing. Tapi lalegepkeun heula ku ilaing salalea kami lek papaga. Engke wanci saliak layung. Salalea kudu ngalumpul deui di dieu. Sabab aya nu bakal ditepikeun ku kami. Kumaha? Kati. Kitu ceuk Nini Sarnewi. Kadi. Cenah ceuk sararea, reang saur Manu. Sukul ali geus ngalalati mah. Jung lek balalik heula mah. Wayahna eta goleng daging teh kabagean samet sewa. Ke mun hayang seubeuh mah mun salila geus saya jadi anggota kulawarga kami. Sok sujud heula kanu kasep uplis kalak bisa balalik. Cek Nini Sarnewi deui. Atuh sararea bruk-brek sarujud deui. Rengse sarujud kabeh warga lemah dhuwur baralik ka imana sewang-sewangan. Para mitra sadayana. Ayeuna urang caturkeun si Pedro. Si Pedro mah basa rombongan Nini Sarnewi Santanu katut baladna keur di tengah lalampahan teh. Manehna mah sina balik deui ka Ciseudi. Si Pedro diparentahkeun ku Nini Sarnewi pikeun mantuan juragan Karta anu rek panen parehuma teh. Tapi si Pedro samemeh nepi ka lembur Ciseudi. Manehna boga niat rek balik heula ka lemburna kababakan ngantai. Rek ngalongok heula nu jadi bapa pulungna. Moal dipendar di dieu ngeunaan nasib si Pedro mah sabab bisi manjangkeun carita. Si Pedro di lemburna teh ukur mondok sapeuting. Isukna geus balik deui rek ngajugjug lembur Ciseudi. Rek nepungan juragan Karta sakumaha parentah ti Nini Sarnewi. Sanepina ka imah juragan Karta kasampak teh imah juragan Karta suwung kosong molongpong. Atuh tuluy si Pedro nanyakeun ka tatanggana juragan Karta kanu ngaran Bi Ursinah anu masih keneh nyaring kalawan keur diuk dina Bang Barung. Punten Bi, ari juragan Karta kamarna ieu teh geuning areueuh di imana suwung. Cek si Pedro basa nanyakeun ka Bi Ursinah tatangga anu pangdeuketna jeung imah juragan Karta. Ari Mang Pedro nyate nyahonya. Tuh juragan Karta jeung Ambu Tarsima geus dikerem di kandang domba. Nu bentet Bi, nu bener nyarita teh. Piraku juragan Karta dikerem di kandang domba. Ih, lain bohong ibi mah Mang Pedro. Juragan Karta jeung Ambu Tarsih teh poe kamari tas garelut tarung jeung jang uar. Tah juragan Karta teh kateter eleh jajaten. Tuluy juragan Karta jeung si Ambu teh pada narewa. Geus kitu dikerem duanana di kandang kurut dombana jang uar. Samalah ti poe kamari keneh oge. Kabeh warga Ciseudi mah gebyang. Mantuan mangmangkekeun parena Majumsi. Parenang di Humaleuweung Ciputate geus diunjal kabeh ka imahna Majumsi. Leng. Si Pedro ngahuleng meunang sajongjongan. Manehna asa teu percaya kana caritaan Bi Ursinah. Demi ngayakinkeun kana caritaan Bi Ursinah, akhirna si Pedro dina peuting eta keneh langsung indit ngajugjug ka imahna Majumsi. Samemeh ki Pedro nepi ka imah Majumsi. Manehna katohyan ku 5 ronda anu keur jaraga di gardu anu di pertelon jalan dusun Ciseudi. Anu miti nangenan datangna si Pedro teh tayalian Mang Kasum. Dulu itu si Pedro lumpang maju ka dieu euy. Cik Mang Kasum.
bari tuluy nalikeun sarung kana cangkengna. Daek madu heueuh euy. Sok dut. Kumaneh tale gerage si Pedro euy. Cek Mang Kojot oge mahena cengka tina diukna. Jang kadut anu keur neungteungkeun suluh tihul dina paganen laju nangtung pek mapag si Pedro anu geus nepi ka pertelon hareupeun gardu ronda. Hop eureun heula. Dek ka mana? Sakieu geus peuting kieu ieu teh rek ka mana? Ceuk Jang Kadut kituna teh bari nangtung ajeg di hareupeun si Pedro anu keur leumpang. Dewek rek ngabuktikeun cenah dudungan dewek Juragan Karta jeung Amutarsi dikerem di kandang domba ku si Warsalim. Nah bener eta bija teh. Walon si Pedro nyaritana semut teugeuh kalawan budi nu peranggas. Kabubuh ku pakulitan hideung lestreng ari buuk galing bari gimbal. Kawan tu apan si Pedro mah lain pituin urang Sunda, tapi nu asalna urang Peuntas ti Pulo Wetan alias ti Pulo Timur. Bisana Ki Pedro aya di Pasundan teh milu jeung bapa angkatna anu ngaran Madhani luruntuk nalayan anu kungsi balayar di Pulo Timur. Lamunnya Juragan Karta dikerem di kandang domba, Mang Pedro dek kumaha? Dek naon tah? Cek Jang Kadut nalek ka Mang Pedro. Jadinya Juragan Karta jeung si Ambut teh ditawan ku si Uar. Nyamun bener kitu, atuh sarua we jeung ngajak perang ka Den Santanu nya ka dewek oge. Nya teu nyaho kana kasaktena Den Santanu. Tapi sameme Den Santanu apal kana kajadian ieu. Leuwih hade bejakeun ka si Warsalim. Eta Juragan Karta geura gancang leupaskeun deui. Sabab lamun teu buru-buru dikaluarkeun tan wande lain bae si Warsalim anu nanggung balukarna, tapi kabeh warga Ciseuti bakal jadi sasaran Den Santanu oge nini Sarnewi deuleu. Ngarti saraya-saraya? Cek si Pedro setengah ngancam. Alah, make jeung ngancam sagala si teh Pedro. Geus puguh dudungan sia oge kasoran eleh jajaten ku Cep Uar mah. Ayeuna sia make jeung ngancam kitu, derlah urang bito tama jeung dewek. Yeuh aing nu ngaran Kasum. Cek Mang Kasum bari terus ngarengkenek masang kuda-kuda. Kasum, kawas nu boga nyawa serep wae ilaing teh. Yeuh rasakeun yeuh, hiu gombro. Tonjokan pereup si Pedro meuni nanggal pisan kana dada Mang Kasum. Bangkieung. Mang Kasum ngabangkieung ka tukang. Cerjeug. Mang Kasum ngajarig-jeug meh-mehan rek labuh. Tapi Mang Kasum gancang sukuna masang deui kuda-kuda. Barang si Pedro rek nyerang deui ku tonjokan anu kadua kalina, Mang Kasum ayeuna mah bisa nyingkahan panerjang si Pedro. Ku jalan ngalegedaikeun awakna ka tukang. Atuh bogoh we pereup si Pedro teh milepas ukur ngakan angin. Yuk huplos. Nempo kajadian kitu Mang Rumanta anu masih cicing keneh di jero saung gardu ronda. Manehna gancang na kol-kohkol anu ngagantung dina emper gardu. Sora kohkol anu ditihtirkeun kalawan make tangara gendongan. Atuh puguh we warga nu keur marangkek pare di buruan Imah Majumsi teh meuni rabang lalumpatan maruka gardu ronda. Aya naon. Anu lumpatan pating jorowok bari nyebut aya naon cenah. Warga Ciseuti teh harita teh syrikna budal kabeh. Lalumpatan maruka gardu ronda nu aya di pertelon jalan anu ngahubungkeun ka tilu desa nyaeta ka arah Desa Nenggeng jeung ka Desa Dungus Wiru. Akhirna sabagian warga teh ngalalajoan anu keur garelut si Pedro jeung Mang Kasum. Geuning eta teh si Pedro euy anak buahna Juragan Karta
Pek tarewak euy. Uing mah rek lalajo we heula. Ongkohan uing mah keur sono keneh teh ka Nyi Demplu. Nyi Herang mencrang, sok lawanan euy. Ceuk Jang Uar. Kituna teh bari nangtung ngarendeng jeung Nyi Maswati digigireun gardu ronda. Menggeus Mang Eung, menggeus. Kohkolna tong ditakolan wae. Karunya nyarieun ceuli batur jeung eta kohkolna bisi nyieun digebugan wae Mang. Ceuk Jang Uar deui nyarek ka Mang Rumanta anu habeun we nakolan kohkol anu ditihtirkeun. Akhirna jalma-jalma teh kawas anu dikomando we. No atuh ari burudul teh. Loba batu menibur ber nenggoran ka si Pedro. Anu rek sabek-habekeun nonjok kana beungeut Mang Kasum. Loba eta oge batu nu keuna kana awak si Pedro teh. Tapi barang si Pedro rek pada ngaraponan. Si Pedro gancang cicir lompat ngejat ninggalkeun eta tempat. Si Pedro lompatna ka tukangeun imah Ninis Sumirah. Terus cicir norobos ka kebon sampe laju diteureuy ku poekna wanci peuting. Aya 3 urang anu milu ngudag si Pedro teh. Tapi saurang oge taya nu hasil ngudag si Pedro. Batan hasil mah nu tiluanana oge kalah lalabuh digujubar kana empang. Empangna Ninis Sumirah anu aya di tukangeun imahna. Anu ngarudag deh baralik deui ka gardu. Bari kayaan jalali breg jeung barau ti peureu. Kumaha beunang bangsat Pedro teh Mang? Ceuk Jang Uar nanya ka nu daratan nu tas ngarudag si Pedro teh. Alah, kalaka digejebur ka empang sare oge, Jang. Aduh, bau dia tuh. Cek Mang Rumanta meuni haruhahareho nyaritana awahing capek jeung ambekanana nyelek kana angan. Kabur mangkrukna oge, Jang. Cek Mang Jusa milu mairan. Kitu teh bari meureut baju salon trengna nu baseuh ku cai empang. Nya geus atuh. Ning hayu urang baralik deui we ka imahna sewang-sewangan. Keun we mangke parema isukan deui. Ngan ari anu kagiliran ngaronda mah wayahna we teruskeun ngarondana nya. Uing gerek balik ieu teh. Karunya ieu anu mencenges si Nyoi Demplu tiriseun. Yuk cek Jang Uar. Manehna mah terus miheulaan balik bari ngaleng Nyi Maswati pamajikanana. Peuting beuki simpe nu kadengi ukur sora sasatoan nu laleutik. Sora kasir, gaang, jangkrik, cari cangkas jeung ciang-ciang. Dina kayaan kitu caturkeun si Pedro manehna mah teu nolih kana kacape jeung kasieun ku poekna peuting. Inyana terus leumpang ngagidig nu dituju tayalian lembur lemah dhuwur. Inyana oge rek ngalaporkeun kajadian anu geus karandapan ku dirina. Jeung nu paling penting mah rek ngabejakeun ka Santanu oge Nini Sarnewi ngeunaan Juragan Karta jeung Amu Tarsih anu geus ditawan ku Jang Uar sabatur-batur. Sanggeus ngarasa jauh jeung ngarasa aman tina udagan urang lembur Ciseuti. Si Pedro ngadonreureun heula di sisi jalan. Handapeun tangkal mahoni nu tangkalna gede jeung jangkung. Kesang anu ngagarajag dina awak dilapan ku baju salon treng. Bajuna rap deui dipake. Da puguh awakna ngarasa arateul digembrong reungit leuweung. Bangsat, urang Ciseuti teh arenan. Ulah sambat kaniaya. Isuk pageto mah moal teu dibales ka nyeri aing dedeuleuh. Nyaho ancur talembur Ciseuti teh dituruk imah-imahna oge ku aing mah. Aduh, mana lapar deui ieu teh aleuh. Nepi ka palebah kitu, gegerendengna hate si Pedro. Ari kapleuk teh aya jambu batu murah gigireun bujurna. Tayohna wae eta jambu batu teh lesot tina keupelan ramo kuku kalong anu ngagayabag dina dahan mahoni.
buah jambu batu anu geus asak teh dicokot ku si Pedro, diambean sakedeung, dihuapkeun, kunyah kenyoh bangun anu ngeunah. Gorobas teu lila anu ngagorobas di pentaseun jalan. Kawantu caang bulan breh teh katenjo ku si Pedro, aya careuh dedes sagade kiri. Si Pedro uyup ayap, susur sasar ka sisi kagigir, gap manggih batu sagade endog soang. Harita belewer, batu teh ditenggorkeun anu di arah palebah hulu careuh. Beletung, ngek. Sorat careuh ngadengek, sukuna kokosehan. Nya, abong si Pedro mah urang sabrang, urang Pulau Timur teh. Manehna mah geus biasa tunggar tenggor kana sato pamoroan. Eta careuh dedes teh mendingan sakali nenggor oge teu misleuk tina sasaran. Careuh dedes nu bau pandan teh dicokot, pek palaba beuheungna diselapkeun dina beubeur bagian kenca. Geus kitu mah si Pedro ngagidig deui leumpang rek neruskeun lampahanana. Duh, aing teh karek inget kana ilmu pamere ti Juragan Karta. Ilmu nu geus ditirakatan ku aing. Bener, ieu ilmu kidang kancana teh ayeuna rek dipecahkan hayang nyaho. Si Pedro leumpangna ngarandeg heula. Tuluy bibirna kunyam-kunyem mapatkeun ajian kidang kancana. Rengsek ki Pedro mapatkeun ajian kidang kancanana dumadakan. Harita aya angin ngahiliwir. Rarasaan ki Pedro mah eta angin teh tuluy nyodok kana palebah bujurna. Bujur ki Pedro kawas aya anu ngadiukeun dina hiji barang anu teu katara wujudna. Si Pedro teh mimiti nama ukur maju ngageleuyeng. Bari suku nama angger antal kana lemah. Kawas anu keur ngalengkah. Tapi lila mingkin lila majuna ki Pedro teh beuki tarik. Beuki ngimbangan jeung kidang mabur anu kabatak ku paninggaran. Punten, nu kabetak ku paninggaran. Sakali dampal suku ki Pedro nojer ka tukang, aya kana 15 deupana lolongkrang anu kaliwatan. Teuing memang sugan si Pedro mah can biasa ngagunakeun eta ajian, teuing kumaha. Si Pedro can bisa nyaimbangkeun antara panempona jeung dampal sukuna anu rek ditincakeun. Da eta we dampal suku si Pedro meuni geus rimbil ku cucuk kriwut jeung garetihan tapak nincakan tungtung boros eurih anu kaliwatan. Samalah mah calana pangsi jeung bajuna oge meuni rimbil ku buah pungpurutan jeung kembang jukut dodombaan. Nu sakuruna lalampahan 2 poe 2 peuting pinepieun ka lembur lemah dhuwur teh. Harita mah ku si Pedro ukur sabaraha jam we oge geus nepi ka buruan Imah Nini Sarnewi. Bener, wanci balebate si Pedro geus aya di buruan Imah Nini Sarnewi. Sedangkeun di emper jeung di tepas imah panggungna Nini Sarnewi teh kasampak loba jalma anu keur ting rariung. Mana horeng eta jalma nu sakitu lobana teh baladna Nini Sarnewi anu ditambah ku sabagian warga lemah dhuwur teh. Si Pedro heran nenjo loba jalma nu ngaliud di emper jeung luhur tepas imah teh. Kitu deui warga lemah dhuwur nu area di dinya mah kacida kagetna barang ngajeueung si Pedro anu jol-jol aya di buruan bari teu kanyahoan datangna. Ari kitu teh mah pantes da datangna si Pedro teh ngan sakicepeun mata ku perwatek ajian kidang kancana. Gening loba jalma ieu teh. Ai jeung itu gening aya budak meuni belentuk kitu bedeungna. Jabat teu di baju, teu di calanaan deui. Hideung deui jiga aing. Kitu gerentes si Pedro sanggeus aya di buruan Imah Nini Sarnewi.
eta galindengna hate si Pedro teh tayuhna mah kadengieun ku ceuli si Cuplis anu seukeut. Atuh bogoh we si Cuplis anu keur diuk di tepas ngariung jeung rombongan santanu teh meniti buburanjat. Si Cuplis loncat ti luhur tepas imah panggung kaburuan ka hareupeun si Pedro anu jol pisan anu karek jol pisan data. Oh ya, saha sia teh? Datang-datang jol ngahina wae ka aing. Make jeung nyebut uing belentuk. Dasar wajeng sia uing mah hidung. Hayang dicabok sia teh ku aing, ha? Cek si Cuplis nyarita kituna teh bari jeung inyana pipi katuh si Pedro dicabok ku si Cuplis bari luncat. Hiu, Si Cuplis langsung ngagantel dina beuheung si Pedro. Tapi dina kayaan keur kitu, nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna seep pamirsa. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.